Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload Ka sugri para wargi sumangga ke wari urang sami-sami Bandungan deui lajenganna carita Jawara ti kuburan karangan Ki Leksa dina bagian anu ka-52 na. Sakumaha naskah ieu carita hancapoe kamari bagian anu ka-51. Pedaran Mang Dedi kebegat ku wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cilayung khusus nama atuh ka Nyi Maria Banara geus puguh-nya sareng Marati Bodas harita teh ngarenong di bumina Mang Samdi teronya. Dah kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cilayung. Mangsa alam isuk-isuk harita teh sarerea pangeusi imahna Mang Samdi geus harudang deui malahan mah geus ngarariung di tepas hareup terus ngayakeun babadamian sakedeung kitu kieu nya sang geus rengse si taregos hideung amitan deuk ngajalankeun tugas malah babarengan jeung Nyi Maria Banara diidinan bari jeung dijajab ku paneuteup. Ari Marati Bodas cicing we di imah Mang Samdi pikeun ngajaga kasalamatan Banara. Sakumaha tugas anu geus ditugaskeun ku Ki Saron. Poe eta mah Banara jeung Marati Bodas teh cara ricing we di imahna Mang Samdi. Pikeun ngareureuhkeun kacape, malah Mang Samdi oge teu liar harita teh. Kasugri para wargi bareng jeung arinditna si taregos hideung jeung Nyi Maria. Kiwari urang kocapkeun kaayaan Nini Kalingking. Nini Kalingking nu aya di jero guha harita teh geus hudang. Malahan mah geus saged papakeanana. Maksudna mah deuk liar pikeun nyusul Nyi Maria anu eueuh bae balik. Sadengkeun Nyi Lasmaya alias Kalasugih harita di Borogon. Harita teh keur ngaleh-leh weh bari jeung ngarasakeun kanyeri urut ditampilingan ku Nini Kalingking. Telila pok Nini Kalingking ngomong ka Nyi Lasmaya. Lasmaya, hanjeun geus sapoting ngajadog di guha aing sia. Wayahna sing batah. Lantaran kana modar masih kaneh lila kurang leuwih 13 poe deui. Tah, kulantaran kitu omat sia. Ulah gagerungan jiga peuting tadi sia. Da sanajan ngaluarkeun cimata getih ge. Maneh mah mau dilepaskeun teh jeung jongjonnya aing rek nyusul si Maria nu ti kemari teu datang-datang malahan marek sakalian neangan deui si Banara atawa saha we nu kapagi ku aing yo minangka keur mumulukna Ceuk Nini Kalingking pajarkeun teh keur mumuluk pantesna teh kadaharan tapi lain imah kalakah hiuk. Jebet pipi Nyi Lasmaya dicabok 2 kali. Atuh Nyi Lasmaya ngoceak bakat ku nyeri. Ampun ini peot. Ampun. Nah anjeun nebat ka bidat-bidat teuing. Aing teu nganggap sato awas rasakeun pamalas ti aing sia aduh. Aduh ieu untungnya asa caplok.
cek Nyilas Maya berijeng panon mureleng karni kalingking. Tapi anu diajak ngomong nama kelaka cekikik seri menikeun kalanggakan. Mantong loba bacot si Las Maya. Aing mah teu hayang dibalas ku sia. Jeung deui da moal bisa malas ya. Paling oge sia teh bakal jadi parab aing. Dihakan atas ya ku aing. Cek Nini kalingking. Ngomong nak kitu teh barigap nyekal gado Nyilas Maya. Sanggeus kitu, hiu. Gebrok atuh harita. Pali bisa Nyilas Maya ditengeul deui. Atuh mending ngalengak Nyilas Maya teh. Kaj nyeri nage tembus kana hulu angen. Karasana seueul menikeun kasesek. Hayang ngagero henteu bisa. Awak diborogod menikeun kapageh. Malahan mah ngarenghap oge kurang laluasa. Berebe Nyilas Maya ngaluarkeun cipanon. Hatena perih asa digerihan ku hinis lamun cik geus teh mah. Harita mah Nyilas Maya teu ngomong sakecap-kecap acan. Ngan ngagalecokna teh di jero hate we nyarekan ke Nini kalingking. Diselang ku sasambat ka Banara nu dianggap buah hatena. Ampun Gusti, dapat kami nabina teuing cocobi teh ya Allah. Tulungan abdi Kang Banara. Nah, akang tebet tega-tega teuing ka abdi anu geus lawas tetepang. Adi tepang betiga anu teu malire. Ka abdi teh hare-hare matak nyeri kana hate. Ampun Kang Banara cik abdi tulungan. Ya abdi kadang ngagentosan salira akang. Janten babandang si kalingking anu jahat aya rasa-rasan. Ya Allah ya Rabbi mugi ieu rasa hate abdi sing didugikeun kana rasa Kang Banara sarta abdi sing giat nahan ieu panyiksa. Cek gerentesna hate Nyilas Maya berjeng baret cimata. Malahan mah menigis cara rinu balas ku ceuri. Sorana geus peura harpan kana salamet geus ipis pisan. Ari sabab eueuh anu kairong anu bisa nulungan ka dirina. Ari Nini kalingking nempo Nyilas Maya cirik balilihan teh ngan ukur seri leutik. Leos we ditinggal ke Nyilas Maya. Beuki lila beuki anggang beuki jauh. Tungtuna les ku Nyilas Maya teu katempo. Teu lila gret gebrug aya sorak tarik anu ngagebrug. Horeng si mana horeng sorak pantoguha. Jep kaayaan di jero simpe jempe anu kadenge. Renghap Nyilas Maya narik napas panjang. Segeruk atuh cerik deui. Cipanon beuki juuh. Hatena jumerit menta tulung kayang agung. Ampir-ampir unggal menit atuh sasambat ka Banara jeung ka indung katut bapana. Ma, Papa, tulungan abdi teh Bapa, ma. Geuning beti parengkeun tepung jeung Nini kalingking iblis. Dukung ci didongengkeun ku Bapa ka abdi. Teu sangka bet kudu nandangan nu kieu. Piwes abdi teh Bapa bakal di alam peruk. Sarta bakal dihakan ataku si Nini nu gelo iblis. Ampun tulungan Kang Banara. Cek Nyilas Maya berijeng lumengis. Tapi hartina ada puguh anu ngadengekeun. Sedengkeun Nini kalingking oge harita teh geus jauh ninggalkeun pantuguha. Sora cirikna Nyilas Maya ting saleor di jelo guha we. Aweuhanana bulak-balik da puguh eueuh deui. Eueuh deui lawang kaluar. Hawa di dinya mulik beuki lila asa beuki eungap bae. Nyilas Maya beuki nalangsa. Awak kesal lain bobodohan. Anu bisa usik dengan ukur sirahna we anu cudag cideug gitu oge karasana. Pau lieur jeung lalanjung. Balas eta ditampilingan ku Nini kalingking. Kasugri para warigi. Cag urang tunda heula kaayaan di jero guha khususna ka Nyilas Maya anu keur tunggara. Ayeuna urang puseurkeun perhatian urang kaluareun guha. Nyatana urang Bandungan lalampahan si Tarego Sideung jeung Nyi Maria teh. Di luar mah atuh harita teh panon poe meuni bengras breh di hiji jalan satapak aya leumpang duaan. Horeng si mana horeng si Tarego Sideung duaan jeung Nyi Maria nu keur aya di perjalanan.
harita teh panonpoe geus ampir manceran. Si Taregos Hideung jeung Nyi Maria geus marandi juuh ku Kaisang. Sanggeus ngaliwatan 2 pasir, reg si Taregos Hideung ngarandeg heula. Si Taregos Hideung jeung Nyi Maria geus marandi juuh ku Kaisang. Sanggeus ngaliwatan 2 pasir, reg si Taregos Hideung ngarandeg heula. Pok Nyi Maria harita. Duh, Maria mah capek. Kurang eureun lagi dia nyemang. Nyi Maria harita beri ngareret atuh ka si Taregos Hideung. Ya, teu naon. Duh, Mun rek ampun upload mamang. dongeng Mang Dedi Anu mah capek Ijin nak kabina-bina jeung Nadia ieu. Beungeut Minimal meuni bebeja ka nyanyautan ahli kieu. warisna. Jika nama Ulah ning asal malati pohoeun. akuy. Da kamari mah atuh jangjina gerek ngubaran. Tapi geuningan bet henteu. Cek Nyi Maria berjeng usapan beungitna anu karasa peurih. Jigana mah kabaseuhan ku Kaisang anu ngucur. Nu mata karasana peurihna lain lumayan. Ngadenge kekecapan kitu ti Nyi Maria pok si Tangkorak Hideung. Oh, bener Maria. Eta teh urut dituri ku peso teh nya. Cek si Taregos Hideung atuh bari jeung neuteub kana beungeut Nyi Maria. Laras mamang. Duh, karasa nu peurih teh. Utan kieu nya ari nasib jelema anu doraka lantaran loba dosa. Cek atuh tulungan abdi teh mamang. Sugan sugan mamang tiasa ngubaran. Cek Nyi Maria bari jeung ngalengis. Ngomongna kitu teh bari jeung neuteub ka si Taregos Hideung. Panuna katara beureum jigarek lewe. Malahan maci panuna og meuning ngarencong atuh puguh we si Taregos Hideung ka cidawatireunana. Pok harita, Maria. Abdi mamang. Kumbang geus kecipta katunggaraan Maria teh. Tapi wayana bae sing sabar lan tawakal. Dak mana kitu ge geus nasib Maria kudu kitu. Ngan sajabati kitu mangke doh milu salah yo. Lantaran sakudu nama malati bodas buru-buru ngubaran kemeria. Tapi kemari untuk aburu kagang kuku kedatangan emang itu. Nah, sarta terus ngapada mikirin perkara gelas suci. Jadi tangtu melatih bodas tuh bingungan. Tah, sarta seterusna pohok kena cancina. Akibatna tina kaganggu kumang datang. Nah, jadi nu salate lain melatih bodas. Tapi mang sorangan. Nah, kulantaran gitu tangtu mangge bakal milu tanggung jawab piken ngubaran eta rahut nu aya dina pipi Maria. Mudah-mudahan bae pangeran ngaijabah. Yuk urang neangan cai heula lamun geus mangge cai didinya urang ubaran yuk. Cek si Taregos Hideung beri jeung jungang tung deui. Kesangna oge encan tuus sarita teh. Tapi kulantaran watir ka Nyi Maria asa ka anak sorangan. Kapaksa we. Capek-capek oge atuh geus kenteling deui indit. Atuh jeung Nyi Maria oge nangtung pok harita. Mangga tuh mamang. Atuh nuhun pami mamang kerasa menulungan kabikeun. Perkara kapagunungan nagasuk mama abdi tanggung jawab. Sabab aku ring mah geus apa jalanna kadinya teh. Da sering ngiring kapun bapa nalika pun bapa ju meneng keneh. Cek Nyi Maria semu gumbira ayeuna mah. Lantaran eta aya harapan kana cager raheutna. Nah, syukur atuh yuk. Ayeuna mah urang neangan ulah cayo. Sugan jeung sugan dina lengko bitutu aya tuh. Dak biasana dinu legok-legok mah sok aya cik nyusu. Cek si Taregos Hideung beri jeung nunjuk ka hiji tempat. Kituna teh bari jeung leumpang lalaunan dituturkeun ku Maria. Bari jeung pok harita. Mamang, dalares dinu kitu masuk aya cai. Cek Nyi Maria atoh. Bari jeung leumpang nuturkeun ka si Taregos Hideung. Dijajabkeun ku sora manuk anu recet, malum dipiluweungan di sarada ti kaanggangan ge kadenge sora surili jeung monyet anu patembalan.
malah ditemadi ku sora kongkorngok na hayam leuweung merikeun kabaleger pisan. Bekilila anu lumampah beuki jauh bae, malahan masa babaraha pengkolan geus kaliwat. Nyanu ahina srog ka hiji tempat, didinya kebeneran aya susukan leutik. Caina meni heran mata kabita. Rag si tarego sideung harita ngaranna geula leumpangna teh. Ret ka tukang sarta pok ngomong ka Nyi Maria. Maria, Abdi mang. kabeneran di dieu aya banyu. Aya cai, yuk urang eureun heula. Mang rek usaha sakuat tenaga pikeun ngubaran eta raeut. Sangkan tok katutuluyan. Cek si tarego sideung berejeng terus turun ka susukan. Maksudna deuk ngalak cai. Ari Nyi Maria gek diuk dina tunggul berejeng ngomong. Mangga mamang. Mudah-mudahan we eta landong teh tiasa mati. Abdi teh parentos teu kiat nandangan ka nyeri jeung ka peuri. Utamina mah bilih lerai abdi terah cacat mang. Aya ceda anu ngagurat tapak peso. Kumaha tuh mangnya mang? Cek Nyi Maria berejeng neuteup ka si tarego sideung anu keur ngawadahan cai ku daun tales. Sanggeus menang cai anu sakira cukup terus si tarego sideung harita teh nyampurkeun deui ka Maria. Malah pok harita. So presian olah getinu garing na ya. Ngarap papari ngubaranana. Cek si tarego sideung berejeng neuteup ka Nyi Maria. Oh gitu, mangga tuh mang. Jawabna Nyi Maria pondok. Terus meresihan getih anu garing dina beungeutna. Ku si tarego sideung dibantuan kajab kalawan ati-ati pisan teu beda we jiga bapa ka anak. Sakedapan mah jarempe. Duanana jongjon meresihan raheut anu ngageleng dina pipi Nyi Maria. Sanggeus rengsek pok si tarego sarita. Joko pria bersih sakitu besok. Daku anu lakeun di dieu mangduk ngalak deui caina yo. Cek si tarego sideung berjeng terus turun deui ka susukan. Dengan daguan jawaban. Sanggeus tepi terus kerewuk atuh nyiuk cai ku daun tales urutna tadi. Geus kitu geuwat nyampurkeun deui ka Nyi Maria. Sanggeus kitu gek diuk dina batu terus atuh siwa. Si tarego sideung ngodok sapu tangan tina saku bajuna. Sarta harta keneh dibaseuhan ku cai. Beres masihan sapu tangan si tarego sideung ku siwa deui ngaluarkeun hiji bungkusan leutik teh. Terus dibuka, ari eusina dang daunan meninggus gararing. Jigana bae ubar anu mati eta teh. Ngan ngaranna teuing daunan haun. Si tarego sideung teu ngabejakeun ngaranna jiga nu ngandung rahasia. Kopan nyokot ting sabaraha lamar terus atuh dirameus sina bubuk ku Nyi Maria atuh harita ditempokeun kalawan dadia. Sanggeus eta daun bubuk terus dipungkus ku sapu tangan baseuh terus dikeum ulah sakedeung dina cai. Nah Maria, Abdi paman. eta raeut urang ubaran. Cek si tarego sideung berejeng ngareret ka Nyi Maria. Nyi Maria ngajawab barijeng rada tanggah. Panon dipereumkeun da sieun kacak-celakan cai ubar. Mangga kelelendongan mamang. Cek Nyi Maria ogo jiga ka bapa pinuh ku pangharepan. Ari si tarego sideung atuh teu ngomong deui terus meureutkeun eta sapu tangan anu di jerona aya daun ubar teh. Celak caina ubar anu diperes ku eta sapu tangan nyak celakan kana beungeut Maria anu katurih teh. Karasana ngajeletit rada peurih. Nyi Maria nebikeun kanyengir jeung muringis. Katara kakerotna untuk nahan kanyeri. Sanggeus kabeh kacacrakan pok si tarego sideung harita geus. Mudah-mudahan bae gede kasiatna.
Da ari nu enggeus matara 2 kali ngubaran eta. Rautna sok terus garing. Cek si Tarego Sideung berjeng ngumbah deui sapu tangan. Ari Nyi Maria jung cengkat tok ngomong ngalaunan. Naon? Beri mang, aduh, mamang, mudah-mudahan biasa cagedenya mamang. Cek Nyi Maria bari jeung neuteup ka si Tarego Sideung. Anu harita keur meresihan sapu tangan. Sanggeus sagalana beres pok si Tarego Sideung harita tak kudu ariwang ria. Tangtung keke pakal garing sarta moal rasa perih jika ayeuna mangkeuk nanyakeun perkara tujuan urang yo. Kemana urang kudu indit ria? Lantaran emang mancannya akan disebut pegunungan naga sukma tuh. Duh, Tampil mamang. Berikan ini mamang. ya sabar, ubar toh. Orang kadu tuh nggak bujang kak beraki dulu emangnya. Tapi lalampahan orang teh kacida jauh namang. Jika nama mau tepi poi iya. Cek Nyi Maria berjung cungar cengir nahan kapuri jina pipina. Berjengjung nangtung terus singkil bangun sumangat pisan. Lantaran raheutna aya harapan tareh cager. Lah syukur be. Keun bae berkara jauh maya pokoke asal tujuan geus puguh bae. Yuk urang indit. Cek si Tarego Sideung berjeng lempang deui. Terus dituturkeun ku Nyi Maria. Lumampahna beuki sumanget. Tugas di bandara bener-bener dilaksanakeun kelawan hade sarta pinuh ku tanggung jawab. Kasubri para wargi, cag urang tunda heula lalampahan si Tarego Sideung jeung Nyi Maria. Insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang puseurkeun deui perhatian urang. Nyatana kanini kalingking. Di hiji patempatan ayeuna rampayakan lempang sosoranganan. Horeng si mana horeng nini kalingking teh anu sarua dikelumampah di hiji peleuweungan. Manehna apruk-aprukan asurk-asurkan sorangan we teu puguh tujuanana. Ai lempangna jika nu mabok salayang soloyong. Tangka kai anu teu boga dosa loba anu dipenggaskeun teu puguh-puguh. Sajajalan nini kalingking teh ngumbar amarah lantaran naon? Lantaran loba kabingung anu sumarambah dina uteukna. Haram jadah sia. Si Maria mantok si Banara kabur si Tangkorak Kidung beki gagah wae. Aing tangtu sia bakal kadesak sia. Lantaran pangawasa aing keur punah. Teu kawas baheula-baheula. Mudah-mudahan we 2 minggu deui mah. Aing bisa gagah. Sarta sakabeh kakuatan aing bisa digunakeun kalawan sampurna. Jelas maya bakal nulungan ka aing. Hampruna bakal dihakan atah ku aing. Sarta umur aing bakal namah doi. Tapi si Banara tetep kudu modar ayeuna-ayeuna. Kamana aingnya mental tulung. Si Pucut Kilat geus modar. Si Burak Siluman geus ajal. Tapi aing boga kene babaturan nyatana. Si Pedang Sakti, si Bingbin, si Banyuwening. Tapi si Bingbin mah baheula oge geus modar deui cenah. Paling-paling tinggal anakna atawa intuna. Mudah-mudahan we si Pedang Sakti atawa muridna si Lunyar aya kene. Aing rek neangan si Banyuwening we. Muridna Ki Lunyar anu kasohor gagah. Cek ngedi kalingking ngeceuwih ngomong sorangan seri sorangan jiga anu gelo anyar. Geus kitu beresat nini kalingking harita. Siap. Munikeun Kang Sakilat harita berenjeng seserian. Luncatna tetes tuning karik pisan. Da eta we dangdaunan anu kadupa ku awak nini kalingking ting kalayang mauragan. Sato-sato leuweung anu kagebah ting gurubug. Nini kalingking boga maksud dek nepungan Ki Banyuwening. Ahli waris Ki Lunyar teh anu engkena bakal patepung jeung Jang Supala. Sanggeus boga pikiran kitu mah nini kalingking teh tegaleder. Lumampahna kebat ngajugjug ka tempat Ki Banyuwening. Lompatna jujur latan gancangna nandingan kilat.
bakatku hayang buru-buru tepi kanu dijunjung. Beuki lila beuki jauh sababaraha gunung geus kaliwat. Malahan mah poeta kena oge geus tepi nini kalingking teh kanu dijunjung. Ari anu tujuna nyatana hiji guha peteng anu aya di puncak gunung batu. Jigana bae nini kalingking geus nyahun yen ki banyu mending ayeuna mah ayana teh di dinya. Barang srog ka eta liang guha gero nini kalingking harita. Panyuning, bagi akun kedatangan awak kulayo si kalingking. Hayang tepung jeung dia, ayo gerak keluar buru-buru. Jeung ni kalingking mulikeun ka denger-denger we sorana teh. Bari jeung ngapadega di hareupeun lawang guha. Tapi di jero can aya jawaban. Nu kadenge ngan saukur sadeneni kalingking we nu bulak-balik. Aweuhanana ting saleor kalebak. Terus balik deui jiga anu ngalewe. Sanggeus sadalila jep teu aya sorana naon. Atup keleuweuh deui neni kalingking harita ngagorowok beuki tarik batan tadi. Payuning, ayo gerak keluar ya kula si kalingking. Beuki tarik eta sora ting saleor ka unggal madhab. Tapi edas tatap eueuh jawaban. Kunaon sia? Cilung nini kalingking harita loncat ke jero guha peteng. Terus lempang gagancangan. Hatena rada keheul oge peda eta omonganana eueuh anu nembalan. Beuki lila lumampana beuki ka jero guha bae. Antuk namah nepi ka tungtungna eta guha. Treg nini kalingking ngarandeg heula. Terus ngadenge-dengekeun anu dicara. Tetelangan saukur sora pancuran anu ngocor. Sora anu sejenna mah eueuh. Koloyong nini kalingking teh ka hiji kamar sup asup juga anu geus sabar. Tapi di dinya oge kosong melompong teu tanda nu negeskeun yen aya pangeusina. Akhirna pok nini kalingking harita ngeceuih ngomong sorangan. Tetelan, si Panyuning teh geus eueuh, jigana mah geus modar meureunaan. Lantaran manehna mah teu ngabogaan ilmu kajayaan jiga batur umumna. Mata oge tarang ngoreh pangarti teh kitu umur jadi ponok teh jiga aing. Rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh. Kudu ka mana Minimal aing bebeja indit. ka ahli Jeung warisna. nini kalingking Ulah asal bari jeung koloyong kaluar deui ti eta guha. Tapi kakara oge menang 2 lengkah. Anah hiuk teh angin ngaguruh mata paur. Guha jadi ngegeter jiga rek runtuh. Tapi eda jadi kalingking mah teu gugup. Manehna masang celijeng sakabeh panca indrana. Pikeun ngajaga sagala kemungkinan. Rek aya naon yo? Jiga rek aya beja kinu gaib yo. Hei, nu ngagogoh di dia coba. Kami bejaan kamana ini tak kasih Banyuning. Jeung kamana ari turunanana? Aing aya perlu ka nyanehnya. Aing rek padami jeung rek numpa siji jelema nu kurang ajar. Cek nini kalingking bari jeung neuteup kana batu badag nu aya di jero guha ngabagu gede. Cep teh harita teu aya nu kadenge. Eta mah sora angin laun-laun jadi ngajauhan. Tapi telila kituna teh syor kadenge deui aya sora angin nu asup ka jero eta guha. Telila pok aya soratan katinggal jirimna. Sorana alon tapi eces embres. Kadengena kulani kalingking asa ditompokeun kana ceulina nini kalingking. Kalingking, kula mah geus moal bisa milu campur kana urusan anjeun. Kula geus hayang eureun tina perkara kitu.
serta sakabeh wewenang kula geus diturunkeun ka anak incu kula kalingking. Lantaran ayeuna mah geus waktuna anu kolot turun nu ngora naek. Mara anjeun ge kalingking kudu geus eureus. Pasrahkeun sagala rupa perkara kanu ngarora. Tapi bisi anjeun hayang tepung jeung anak incu kula jung. Geura datangan ka hiji lembur nu ketelah Ciborelang. Di dinya aya ahli waris kula kalingking. Cek sora gaib anu teka tempok jirimna. Leng atuh nini kalingking meningah uleng jiga anu bingung. Kulit tarang anu geus peote katara beuki ngariut, ari halis ngarindat jiga kunyuk. Nini kalingking ngerasa kaget ngadenge eta sora teh. Utamana pisan mah nu nyebutkeun yen manehna geus meujeuhna eureun cenah tina sagarupa kagiatan silat anu keur disanghareupan ayeuna. Sedengkeun da kahayangna nini kalingking mah lain kitu, malah sabalikna hayang ngawasa kana sagala rupana. Atuh teu mata kaget lamun seug nini kalingking rada kerang-kerung lantaran teu akur jeung anu dipiharep ku manehna. Ahina pok atuh nini kalingking ngeceuih ngomong sorangan. Tapi sakitu aing tetap kudu ngabasa ka sarea. Si Bandara kudu ngodar, si Tongkolak Kidung kudu kocor. Si Kuning mu jadi lambang kapamimpinan kudu karebut ku aing. Kalangan persilatan di tatar Sunda kudu tunduk ka si kalingking. Tapi aya untung lamun si Banyuwening geus pindah ka alam gaib. Lantaran moal aya nu ngahalangan kana pamaksudan aing. Si Burak siluman geus modar, si Pecut kelat geus kojor. Hartina musuh aing nganti ngadua deui nyeta si Pedang Sakti jeung si Tangkorak Kidung. Moal sabaraha hesena. Sabab tangtu da oge si Pedang Sakti geus modar, si Tangkorak Kidung tereh kojor. Aing pasti hasil ngabasa sakabeh persilatan. Si Kuning nu jadi lambangna ku aing kudu karebut. Cek nini kalingking ngomong nak kitu teu berjenga getruk-getruk itu kena cadas mending ngagelendrung kadengna teh. Bari jeung ditema kung alangak sagarupa serina teh. Dua peureup atuh ting aracung kaluhur jiga nu gelo teh beda. Di ditu namah gede hate meureunnan. Lantaran musuh nganti ngasa eutik. Loba oge ti golongan ngarora nu dianggap enteng lah ku nini kalingking mah. Tapi kakar oge menang 5 lengkah pada hiup deui aita. Aya agindatan meuning ngaguru. Aturag nini kalingking ngaraneg. Samemeh maena bisa ngomong pok aya di sora nu tan katingali jirimna. Moal bisa kitu kalingking. Sing inget anjeun. Umur manusia mah aya watesna. Kitu deui kagagahan jeung kamampuhanana. Kabeh aya watesna kalingking. Anjeun moal salilana gagah. Anjeun moal salilana hirup. Bina hiji waktu batang tu anjing kudu ngalaman paeh sakumaha biasana jadi manusia. Tah kulantaran kitu kalingking, anjeun leuwih hade buru-buru tobat. Ganti kelakuan anjeun anu salah teh. Leungitkeun sifat sarakah jeung jail kadiaya. Ilmu nu dikuput ku anjeun ngandung bahaya pikeun balarea. Kalingking sing inget. Sarta di akhir bakal malines ka diri sorangan kalingking.
Yuk urang belaan kebenaran jeung tanjurkeun keadilan. Eureunkeun sifat jahat jeung sifat sombong teh kalingking. Cek eta sora muni nong toreng asa ditompokeun kana celina nini kalingking. Tapi das nini kalingking tibatan sadar kalah nafsu ada hauk narekan tepubuguh. Tempe sasetan. Aing mah nurut kana bangsia kia. Si kalingking mah yo bisa diurus ku batur dulu. Salilana aing mah hirup sorangan. Sarta sagarupa tindakan kudu kumaha aing sorangan. Cek nini kalingking bari jlung luncat lepas pisan. Tapi bareng jeung kitu jelegur atuh aya sora anu ngajelegur es tuning mata katorekan. Buru gunung cadas muni urung. Nini kalingking kacida ruwasinana. Jelung duluncatan nyingkahan batu-batu anu urung. Namun terikat luncat majigana tangtu nini kalingking tibakal penyet katinggang batu. Parandene kitu nini kalingking lain jawaran nu anyar keneh. Pengalaman katut sagarupana geus unggul tinu sejen. Manehna teu gugup ngajan batu badag ting blesurek ninggang ka manehna. Setan sia. Nah pagawean saha sayo? Gunung batu sakieu badagna makerek guru. Dasar kurang ajar sia. Cek nini kalangking harita ngomong kitu bari jeung tulang cileung neangan anu tadi teh anu aya soraan teh. Tapi eueuh sasaha ngan ngaguru we di jero guha teh. Terus senil kalingking harita luluncatan nyingkahan puluhan batu-batu nu ngancam kana dirina. Tapi kabeh nu keuna teh. Batu nama terus tinggulutu ka handapeun jurang anu lungkawing. Sorang ngaguruh estu di mata kedir. Kaayaan didinya ngadadak undir. Lebu-lebu jeung taneuh ngebul mumbul kaluhur. Mulak jiga kahuruan. Di tema dekuting celegurna batu nu diadu menikeun bau hangit. Selitinggang jeung pada batu deui atuh puguh we kaayaan teh meni rame. Malah harita teh sorana kadenge ka mana-mana teu beda we jika gunung arit bitu bae. Jika gunung teu ridoeun katincak ku jelema sarakah jeung jahat. Jika nini kalingking mah belesat les nini kalingking harita mabur make ajian kidang kancana. Lumpatna gancangna ningan kilat. Gunung batu anu keureuh urug mah atuh teu parire. Manehna boga niat rek ngajungjug ka lembur Ciborelang. Sakumaha panuduhan tinu gaib teh. Cag atuh para pamirsa ieu carita urang tuna heula. Insyaallah enjing mangde di baris maju dina bagian anu ka-53. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosannana bijeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.